Fasul ariya taji pasal tajib wajib naon at-taubat minad dunubi tina pirang-pirang dosa pauron dina padarita ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma anu balik tur boga akal. Waya jeung ari itu tobat eta annadamuna langsa wal iqla'u jeung nyabut wal azamu jeung ngazam ala alla ya'uda kana gin moal balik deui eta jalma ilaiha kana itu dzanbun atanapi kana itu dzunub. Wa istighfaru jeung minta panghampura ka Allah wa in kanat jeung sanajan bukti atanapi wa in kanat jeung lamun bukti naon adzan dosana tarka fardhi yang ninggalkeun salat fardu qada tah ngodoan si jalma kana itu fardu au tabiatan atawa dosa anu tabiatan anu nuturkeun atanapi anu turut nu aya patalina li adamiyin ka anak Adam. Qada maka kudu mayar eta jalma ka eta adami awistardo atau mentarido eta jalma ka eta adami intaha paragat atanapi geus tutug geus paragat naon ma perkara qaddaro anu geus mastikeun kana itu masa Allah Gusti Allah jam'ahu kana ngumpulkeunana eta emma atanapi nu tadi ngingwa ka di mafulan naon ma perkara qaddaro anu geus mastikeun sa Allah Gusti Allah jam'ahu kana ngumpulkeunana eta emma. Warju jeung ngarep-ngarep kaula minuti Gusti Allah Subhanahu Maha Suci Allah ayya umma kana yen muga nyurambahan Allah naf'ahu kana manfaatna itu juz'un latif wa yuksira jeung yen mugi ngalobakeun Allah fil qulubi dina pirang-pirang hate waqahu kana tumibana itu juz'un latif wa tubu jeung nyuhunkeun kaula mimman ti jalma ittala'a anu ningalian itu si man alaihi kana itu juz'un latif min ulil ma'rifati barna tetep ti jalma nu boga kanyaho wa ata jeung manggi eta jalma firina itu juz'un latif ala khotoin kana kasalahan au zalalin atawa ti soledat ayu yunabbiha atawa ngelingan eta jalma ala zalika kana eta kasalahan kana eta khoto birraddi kalawan nolak asorihi anu pertela itu rod liadaro karna supaya sieun sana sujalma-jalma min nittibai tina nurut ka kaula ala ghairi sawabi kana henteu bener falhaku maka ari hak ari anu bener ahaku eta leuwih bener eta leuwih hak ayut ba'a kana yen diturut eta hak wal insanu jeung ari jalma mahalul khoto'i eta tempatna kasalahan wan nisyani jeung kapohoan. Rabbana hei pangeran abdi igfir muga ngampura Gusti lana ka abdi sadayana wal ikhwanina jeung ka pirang-pirang dulur abdi sadayana alladzina tegasna jalma-jalma sabaku anu geus marayunan itu ladzina ka urang sadayana bil imani kana iman wala taj'al jeung mugi ulang ngajadikeun Gusti fi qulubina dina pirang-pirang hate urang sadayana ghillan kana ngunak-ngunak lil ladzina ka jalma-jalma amanu anu ariman itu ladzina. Rabbana hai pangeran abdi sadayana innaka sanyana Gusti raufun eta zat anu maha welasan rahimun turdat anu maha nyaahan. Allahumma ya Allah magfiratuka ari pangampura Gusti ausa'u eta langkung jembar min dunubina tina pirang atanapi tinimbang pirang-pirang dosa abdi sadayana. Wa rahmatuka jeung ari rahmat Gusti aruja eta langkung ka arep-arep indana munggu abdi sadayana min a'malina tibatan pirang-pirang amal abdi sadayana. Subhana rabbika maha suci pangeran anjeun Rabbil izzati nyatana pangeran anu ngagaduhan kagagahan atanapi anu maha agung amma jauh tina perkara yasifuna anu geus nyaripatan itu kuffar atanapi jalma musyrik kana itu emma wasalamun sareng ari kasalamatan ala mursalina eta muga tetep ka para utusan kabeh. Walhamdulillah jeung ari sadayana jenis puji nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah sifatna Allah rabbil alamin nu mangeranan sadaya alam amina munggan jubadanan Allah kana doa abdi sadayana cekap wallahu alam bissawab.